Kuring meneknya kata tangtuan we budak nu ngalawan kakolotna moal naik di kelasna. Iya. Bener tuh. Budak SD jeung SMP geus tong wakanya nyoho HP can waktuna. Ayeuna guru-guru di Jawa Barat anu masih make keneh HP di nu sistem pembelajaran ku aing diberi surat peringatan guruna. SD jeung SMP mah encan waktuna encan SD jeung SMP mah encan ari kamari make HP teh keur era Covid guru teu bisa amprok jeung muridna ayeuna geus bisa amprok ngapoe geus teu kudu HP-an deui sabab ruksak otak kirina da kuring ge nyaho HP jeung pembelajaran ujungna mah diajarna mah henteu ulinan main game legend kan iya kudu diroba jadi ngelola Jawa Barat teu bisa ku carita tapi kudu boga ku karya-karya nu nyata nu leber wawanena eueuh kasieuna teuneng ludeung karek Jawa Barat nanjeur.